Tak itu ki. Kaulah teh menak katerangan. Katerangan naon? Aya tak katerangan teh dawuhanana pangeran. Iya. Anu parantos ditulis ku manusia. Iya. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanana teh nuncek dina katerangan. Kieu. Cing. Umat kami bakal jadi sabaraha golongan. Iya. Anu katarima ku kami ngan hiji. Danya. Tak khawatir rek naroskeun golongan anu mana anu bakal katarima teh ki. Pawontening padepokan Lokasampurna Panita Ajar Padang Kasumpingan Bambang Jaya Sentika Gunira Kangandika. Aduh. Aduh sekolot ngadenge nu batuk teh pipilueun batuk. Oh, da puguh genggerong na gegeran ieu teh. Wilujeng sumping menak haturan. Pangersa Mahapanita Kula nampi nuhun pembage salira ditampi ku kaula. sareng bade tumaros ieu teh. Dupi salira teh menak ti mana anu ti mana bade angkat ka mana saha kakasih. Oh kaula Leres. anu katelah mah kaula teh Bambang Jaya Sentika. Kumaha menak? Bambang Jaya Sentika. Oh. Bambang Jaya Sentika. Tapi no Di mana linggih? anu mawi kaula teh boga tempat. Oh, teboga tempat. Nya Teu mungkin. naha aki nyaurkeun teu mungkin. Sunda biasana ai ditaruhkeun tempat mah aya we ngajami ge. Kaula tadi ngawal teh boga tempat. Henteu bujeng hingga kaula boga tempat da kaula oge lain anu kaula istuning diri sasampinan awak sasampayan umur ukur gagaduhan lain gaduhnyaan saliring dumadi sare kacing saparipolah kaula teh kagungan Gusti. Mawa ka jero ibu daki. Dupi ieu aki padepokan naon? Ieu teh anu kasebat mah padepokan Lokasampurna. Lokasampurna. Dupi kakasih aki saha? Aya anu katelah mangaran aki teh Panita Ajar Padang. Panita Ajar Padang. Parantos lami di dieu? Oh, parantos nun. Parantos manukna jisim abdi di dieu. Ai kitu aya naon menak sumping ka dieu. Anu mawi. Kaula dumungkap ka dieu kenging wartos di kakasihna Sang Hyang Dewa Brata. Yen kaula nya waktu sana teh nuju ngalalana naroskeun bab ilmu anu teu acan kahartos ku kaula. Oh kitu. Tapi no manawi aki tiasa ngawaler kaula teh ki nuju haus ku ilmu lapar ku pangabisa. Syai. Kudu kitu budak murah kasep. Tak kitu ki kaula teh menak katerangan. Katerangan naon? Aya tak katerangan teh dawuhanana pangeran. Iya. Anu parantos ditulis ku manusia. Iya. Kumaha cina eta teh unggalna dawuhanana teh nuncek dina katerangan. Kieu Cing. umat kami
bakal jadi sabaraha golongan anu katarima ku kami ngan hiji danya tak khawatir rek naroskeun golongan anu mana anu bakal katarima teh ki katarima ku saha nya ku pangeran sakitu kadua dik naroskeun ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran anu kumaha berat kungku ieu katilu naon katilu naon hartosna iman naon hartosna takwa sabab anu nerangkeun di denge-denge teh ku kaula ngan kudu iman we jeung takwa bari jeung eta iman oge takwa can dibejakeun hartina naon hartina jeung kudu kumaha jadi teu can nerangkeun eta jelema teh nya atuh da entong boro nu ngadengikeun katerangan eta jiga anu nerangkeunna ge biheung apaleun da karek apal tina maca wungkul meureunan rupina sieun kaopat katamihan ki naon pangna agama dikamanusakeun sae tapi pun telu pamilepat entong upami lepat anu jentrele ki tidak kitu sarua jelema teu cicingna sifat langgeng teu cicingna hiji martabat entong boro ayeuna jeung isuk ayeuna jeung jam hareup oge anu bakal kaalaman biheung teuing manusia mah keuna ku euwah gingsir cing atuh ki nah golongan anu mana bakal katarima teh kusaha ku pangeran da pangeran mah bawi raos kaula moal narima golongan nah tadi ceuk dina katerangan kumaha cing sakali deui uihan deui umat kami bakal jadi sababaraha golongan nya pun samet kitu heulanan naon umat kami bakal jadi sababaraha golongan nya tah anu sababaraha golongan teh umatna teh oh umatna keneh teh anu sababaraha golongan teh nya anu katarima ku kami hiji aya basa golongan dinya teu aya anu katarima ku kami hiji nya berarti lain golongan anu katarima mah nah nu kumaha nu iman we jeung nu takwa ka pangeran aduh nya atuh pami kitu mah carana kahartos ieu mah misalna ieu misal ieu kumaha ayeuna golongan misalna jadi 73 golongan anu katarima hiji bakal sabaraha anu teu katarima 72 tuguning salah nah anggar 73 nu teu katarima mah nah sabab nu katarima mah tadi ge nu iman jeung nu takwa nganting di golongan mana ieu nu iman jeung nu takwa teh ayana ai jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran nu kumaha jelema nu iman jeung nu takwa ka pangeran teh nyaeta jelema anu salilana migawe kana parintahanana pangeran ngajauhan kana cegahanana pangeran oh kitu nya katilu naon hartosna iman sareng takwa hartosna iman sareng takwa nya hartosna iman teh percaya ngan percaya di mana geus nyaho jeung apal percaya teh di mana geus apal di mana geus nyata di mana geus yakin kakara percaya ai can yakin mah ulah waka percaya sabab bisi dibobodo batur oh kitu Contohna alhamdulillahirabbil alamin naon hartosna eta nya sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam
Saha tanu ngurus teh? Nu ngurus nya pangeran. Tuh udah salah. Nah cek anjeun saha? Nah rek dikamanakeun kecapkun payakun aya pangeran kudu ngurus deui mah. Kapan tadi keterangan gitu? Kumaha? Sadayana puji kagungan pangeran nu ngurus sadaya alam. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nya, kumaha upama urang contohan we? kumaha contona? Eta kerepus kagungan Jaya Sentika. Nya, nu ngarimunan kana sirah. Saha nu ngarimunan teh? nya kerepus. Kerepusnya? Nya, Yakin? nya. Tayina sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nya, Cing saha nu ngurus teh? nya Allah. Tu geuning si horeng anjeun manusia nu goblok teh. Nah kasar kitu ki. Punten goblok aki mah beda jeung budak ngora. Goblok aki teh kumaha? Lain goblok kasar jeung nyarekan tapi aki mah goblok ieu ngandung harti lir ibarat ngaput baju teu make ukuran kadang-kadang seret kadang-kadang logor. Ai logor goblok teh ai goblok teu meujeunna jadi anjeun jelema nu can meujeunna teh ieu bongan teu daek dikotektak. Bongan dan nuduhna kanu jauh, bongan dan nyawangna kanu anggang. Padahal ceuk dina katerangan manusia di mana ngaji ulah kaluar tina dirina. Lamun manusia ngaji kaluar tina dirina, mangka sasar eta manusia hirupna. Satemen-temenna manusia sasar di alam dunya, di akhirat ge bakal linglung. Aduh. Nah tadi anu mana tuluy ngurus teh? Balikan deui. Sadayana puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nya, sategasna lain Allah tapi puji. Puji. Nah kumaha kanyataanana? Gerapek lamun anjeun ayeuna muji tangka sampeuheug seuketan, cecebkeun tabaka ngurus ka urang sataun ala, gerapek ngurus ta ka urang heug beuleum sampeuna. Oh iya. Puji di mana urang keur leumpang aya nu ngajentu di tengah di sisi jalan. Carana muji teh punten gitu. Kalangkungan pasti bakal ngurus tak ka urang salamet urang ceuk itu teh cenah urang mangga wilujeng. Kumaha lamun urang teu punten ningang kanu cingogo eta jelema teh geurehan cenah urang si hayam sia leumpang teu punten-punten acan. Aipek teh ningang ka urang di jelema anu leumpangna anu teu puntenna naon teu kaopan. Ngomong naon cenah urang sia teh bieu teh deur we pasea ta eta ngaruksak sadaya alam tah. Aduh. Jadi puji nu ngurus sadaya alam teh gerapek puji sesama makhluk. Kitu geuning. Oh kitu nya ki. Tah eta ai carana muji urang kudu ngahormat ka sasama makhluk. Timalan ai hormateun teh aya 3. 1 saluhureun, 2 sasama, 3 sahanapeun. Ngahormat ka saluhureun pentaeun jeung tanyakeun. Ngahormat ka sasama keur batur keueung, keur batur pakumaha. Ngahormat ka sahanapeun keur titaheun. Oh iya. Entong borok hingga ngahormat ka jelema ti kotok perlu dihormat. Nah, Cing, aki dek nanyakeun. nya Ti kotok nu kumaha nu geuleuh? anu bau, Lain, anu medok. lain. Nah nu kumaha ki? Anu saeutik coba lamun 3 truk. Jadi gemuk di sawah. Aduh, laras pisan nya aki. Nu mawi teh oge. Ulah eta urang mecu. Ulah ngewaan, ulah geurehan, ulah syirik, ulah pidik, jaya kan yaya kiri dengki dudupak rumpak ka pepada kula anguran geraprak gerak hormat. Timalan Karaos pisan aki pemikitu macarana kade.
numatak teh oge dordarna golongan jeung golongan dornarna jelema itu jeung ieu dilantarankeun parebut paham parebut bener ai bener can kapimilik ai pasea diheulakeun laras pisan aki gerak kanyataanana ceuk golongan ieu haram ngukus teh ceuk golongan ieu henteu bari padaha tinu kitu wae der dipaseakeun dijajadikeun timalan dan nya atuh ngukus mah haram nya ceuk saha da puguh teu aya dina kateranganana eueuh nya ai dina katerangan aya anu unggulna kieu kumaha he manusa teu dibenerkeun meulemenyan kurung ngukus yen eta haram aya katerangan kitu di pangeran teu aya nya nah ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek aduh nya timalan aki jadi yakin ieu teh manusana anu goblok nah goblok goblok teh laras atuh kumaha kitu masalahna ai goblok glogor teh anu tadi disebutkeun teu meujeuna teu tamat ilmuna sumogol teu sampurna nya atuh aduh jadi ngukus teh haram henteu talamun aya jelema nu ngaharamkeun kana ngukus teh eta teh jelema sasar nu kitu teh eta teh jelema sasar ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek nya ai nu sok ngukus anu sok ngukus meledug meulemenyan tapi tekadna dina atina menta rejeki ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran menta rejeki ka karuhun menta disalametkeun ka karuhun ta eta jelema teh linglung nah anu ngukus disebut linglung tekadna nu tadi lamun ngukus kitu maksudna linglung ta jelema teh kapan aya kateranganana menta ka pangeran kumaha prak araranjeun geura menta ka kaula menta naon cing menta naon menta rejeki saha nu geus dibere ku pangeran ning batur babala leunghar meureun mana kitu ge dibere tanyakeun kanu beunghar ieu teh kitu pamere Gusti atawa meunang ikhtiar lamun cenah meureun nya dibere tanyakeun sagede kumaha kitu pananganana ai pangeran teh sabab ai hukumna dibere teh hiji nu mikeun dua nu nampanan tilu barangna jadi hukumna kudu kasaksi sabab kanyataanana geuning urang gubrag kadunya teh teu mawa naon-naon cing ai anjeun jeung sampeu kadunya heula mana kaula jeung sampeu nya heula sampeu nya yakin nya atuh naha menta di ka pangeran nah kumaha tuh carana menta teh geura pigawe parintahanana sapertina ayeuna urang hayang loba sampeu pelakeun tangkana cing loba deui urus cing alus ta eta carana menta jadi carana menta teh kudu daek ikhtiar kumaha lamun tekad menta disalametkeun ka pangeran menta disalametkeun ka pangeran nya menta disalametkeun ka pangeran teh ieu dengekeun kumaha lamun pangeran ngajawab kumaha cenah meureun hayang salamet maneh nya kudu bener we hirup sedengkeun geus aya pituduhna mah nyatana katerangan-katerangan anu balener nya deui nya ai eta menta rejeki ka karuhun saha nu geus dibere ku karuhun ai karuhun pamadegan anjeun naon karuhun teh jelema nu geus paeh ayeuna menta rejeki kanu geus paeh nya entong barohinga menta rejeki kanu geus paeh kanu hirup oge rajin hese oh nya kumaha lamun dipenta menta kasalametan ka karuhun
men tadi aping dijaring ke karuhun men tadi salametkeun ke karuhun nya kumaha lamun karuhun baheulana urut jelema doraka tong boro nyalametkeun sia cemun aing keripu aduh nya atuh nah naon eta tekadna ngukus teh kuduna tekadna ngukus teh baca ku anjeun eta dina kukus heulaanan nya eta nuduhkeun eta teh simul kana wujud siloka kana awak silib kana diri jeung ngukus teh lain agama tapi adat ngantina adat cing jadi pamadegan contona kumaha rupa haseup bodas aya rupa areng hidang aya rupa seuneu koneng aya rupa ruhak berem aya leuwihna ti eta teu aya tuh geus 4 rupa nanakeun amarah loamah sawiyah jeung mutmainah aduh nya atuh pami kitu mah carana kahartos nya pituduh kana wujud urang ai meuleuh menyan seungit ai ceuk kaula mah bau jurig deui bau jurig nya nyaan bau jurig nya geus panggih anjeun jeung jurig teu acan tuh geus nipu maneh ta anjeun nah ai panggih jeung jurig acan ai ngameungeus eta mah lain berarti anjeun bau jurig tapi eta mah kajurung tina kangewa anjeun kana jelema sok ngukus kajurung ku kangewa ai jelema ngewaan teh jelema salah cu aduh aya nu meuleuh menyan ka ameuna seungit ai seungit eta simul ai seungit teh kaseneng gaib karuhun lain gaib naon gaib ame anu aya dina irung kasenengna teh seseungitan kumaha lamun urang ngameuti kotok nya dipangkak tuh kanu bau mapan mungeun hukumna urang kudu saling seungitan antara urang jeung urang saling pajukeun aduh nya atuh pami kitu masalahna ta eta cu kahartos pisan aki ta ayeuna nu ngaharamkeun di kana ngukus jelema sasar tadi geus dicaritakeun naha ai pangeran teu nyarek ai manusia nyarek dumeh eta we teu aya dina kateranganana ceuk kaula ge tadi dumeh eueuh dina kateranganana nya cing aya dina kateranganana anu kieu kumaha pek manusia-manusia geura arudud maneh teu aya nah atuh make arudud mun eta ge sarua we bid'ah geus tong udud-udud acan geus tong di baju-baju acan lamun jelema loba kangewa nya atuh aduh kahartos aki jadi urang iman teh percaya di mana geus nyaho ai ngukus teh adat tatari karuhun urang baheulana neuneun simul dina kukus supaya dibaca ku urang da anu penting mah cu anu sok ngukus wae neruskeun tapak laca karuhunkeun bae da moal naon da hubungan ka itu mah ngan hubungan sok keur bacaeun anjeun kana diri anjeun sorangan anu tara ngukuskeun bae da moal naon deui anu penting nu sok ngukus jeung nu tara ngukus jelema na cing akur kapan tadi ge pemerintahan geus nganyurkeun yen urang teh kudu ngahiji antara kesatuan jeung persatuan nu matak ayeuna ge urang hijikeun we urang heulaanan naon anu kudu hijikeun tekadna ucapna lampahna ulah rek pakia-kia tanu tilu teh kudu babarengan kakara kaituna ge runtut raut oh nya nu matak di dieu ceuk dina katerangan urang kudu nyebutkeun maha suci Allah 33 kali nya maha suci Allah cenah ceuk basa Arab teh mah subhanallah 33 kali nyata subhanallah teh hartina maha suci Allah hantem we urang nyebutkeun kitu kumaha lamun Allah ngajawab urang nyebutkeun maha suci Allah ka Allah bakal ngajawab cenah meureun heuh sia nu kotorna nah kumaha contona nu matak di dinya ge 33 aya 33 teh tilu jeung tilu direnengkeun dina wujud urang oge kabeh tilu-tilu hiji irung dua ame tilu nu ngame hiji panon dua awas tilu nu awas
hiji ceuli dua denge tilu nu ngadenge singkat nama hiji tekad hiji ucap hiji lampah hijikeun kabeh tah sucikeun kabehanana barengkeun ka kara kaituna ngeguluyur nya ka hartos dupi hartosna takwa hartina takwa milih kana jalan anu hiji nu lempeng tur ta bener nya atuh kaharti karaos aya geus karasaona man syukur ta ayeuna kalau rek nanyakeun kaopat naon pangna agama dikamanusakeun sabab manusia mah makhluk anu dibedakeun jeung makhluk-makhluk anu lian diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan sabab manusia mah kabeh sampurna benerna manusia teh leuwih ti sato pangna agama dikamanusakeun ge akhlakna sampurna salahna oge jahatna manusia teh leuwih ti sato naha kajahatan manusia leuwih ti sato leuwih naha cing nyatakeun ayeuna aya doma di mana maling sampe nya beutina ongkohnya dauna ongkohnya pagerna diruksak aya doma kitu teu aya doma mah di mana maling sampe ukur dauna ungkul tapi jelema pagerna diruksak sampeuna diala tangkalna diawut-awut nya aya ayeuna sato boh doma boh muning anu ngabongkar imah nyoke janela batur mau radio jeung TV tepi ka aya nu bogana ge dipaehan aya sato nu kitu teu aya tapi jelema nya aya nya tuh kajahatan manusia meleuwih ti sato teh oge benerna oge leuwih ti sato nya atuh kaharti kahartos pisan aki memang eta anu ku kaula dipilarian nu mata ulah sasar cu ulah linglung tepi no damel aki kaula teh berat nyuhun berat nanggung berat narimakeun anak kana nu pika kadeudeuk ka cinta kaulas kasih parantos nyaangan hate kaula anu keur poekeun anu penting mah heulaan talungtik diri ti kiwari kotek tak awak ti ayeuna sahubungan jeung kateranganana lamun manusia geus apa ka dirina pasti manusia teh bakal nyaho ka Gustina lamun manusia geus apa ka Gustina pasti eta manusia teh bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teh bisa maca jeung nulis tapi bodohna teh teu umaku teu umaing teu jumago teu guminter teu boga rasa ieu aing uyah kidul salilana sumerah jeung pasrah nya cing kaula rek nanyakeun sumerah jeung pasrah kudu ka saha nya kudu ka pangeran kudu ka pangeran nya pangeran teh nu kagungan nya na ma nya ayeuna masrahkeun kana kagunganana nah kudu ka saha tuh cing kapan itu mah pangna geus dibikeun ge ka urang geus teu butuheun nah kudu ka saha kudu kana hukum mantena oh nya sumerah jeung pasrah teh kana hukum mantena urang teh ayeuna urang sumerah jeung pasrah ka pangeran kumaha lamun pangeran ngajawab cenah meureun maneh teh entong boro dina sumerahna da dina henteuna ge nu aing jadi yakin atuh kana hukumna aduh yakin maha panita kaula dina resan dieu bade ngaku guru lahir batin ka salira nuhun cu clear pendra barang saweg ayat dina obrolan sapratanepun Sang Hyang Dewa Brata Gatot Kaca kairing Astra Jingga Dawala pangapunten maha panita ajar padang sa geningan itu teh Sang Hyang Dewa Brata ki cing
parantos ka waler parantos nuhun Sang Hyang Dewa Brata sawangsuna. punten Ki Pangapunten Ki lingi merah. pangapunten Aki Lingi ini Mang nuhun parantos kawaler kaula pertarosan teh atos nya kudu mulang tarima ka akang atuh